nyobakeun sanajan daripada atuda. Da hirup mah mun ukur kain eujeun cerdas. Kain jeung Naon Ngalos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta Mitra Sadaya Dur Abah nu jauh di Pilemburan nu anggang di Padesan anu dumuk tetap ragenak di lembur Matuh Banjar Karang Pamidangan. Indit digiring ku wanci datang di alas ku mangsa. Menit murid lengit jam datang sakole bacirna gunta ganti poe bangun hare saperti nu meten. Tepang deui sareng episode ngawaos ngawangkong ngabas wartos nu atos-atos. Episode anu ayeuna spesial bingah kacida, bingah amar watasuta, bir nu kagunturan maduka urugan menyanputi. Naon margi aya salah sawios dulur nu jauh ninggalkeun lembur, anggang pindah ka kota nulian, ayeuna aya di payeunan Abah. Saha inyana urang uningan sampurasun. Rampes. Damang Akang. Alhamdulillah Kang Janur. Di antawis warga Garut tangtos moal Birek, sangli moal birek margi kantos ya hilir mudik di Garut. Urang taros ieu teh saha ka mana wae ujug-ujug aya di dieu. Sata acan tumaros Proyek Kaunia Kanca Mitra Sadaya ieu aya di Resort Trancabango Resort. Kagongan Pak Haji Deden Rohim. Akang atos nyangking kalungguhan di Puseur Daye. Amin. Pamit lepat mah Kang Ius gitu. Leresnya? Laras. Itu pendekar hukum di Garut. Ayeuna tos ngalalana di Jakarta. Janten naon atuh akang teh enak teh? Biasa ka peto ka percanten pribados di Mahkamah Agung pinten. Di Mahkamah Agung. Mohon Kang Janur. Nah, Kalarasan sababaraha sasih kapengker pribados masih tugas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aya dibuka seleksi jabatan tinggi Mahkamah Agung. menawi teh hadiah Pak. Si orang teh ngiring seleksi. Subuhun. Kang, Alhamdulillah. eta tiasa kitu tipsna naon? Margi seueur orang Garut, seueur generasi muda khususnya di Garut lah nya urang mah da orang Garut ngamotivasi generasi supados ge teu putus. Nuhun. Saatos akang dugi kana batasna. Nuhun. Ngabdi ka negara kedah aya ius berikutnya. Mohon. Kedah kumaha eta tipsna teh? Salaresna nu intina malah kerja dengan ikhlas. Kerja dengan ikhlas. Eta kahiji. Kedua jalin komunikasi Jalin komunikasi yang baik. baik dengan atasan, dengan sesama ataupun dengan di bawah kita gitu. Oke. Aya deui? Sareng kasasami tetap naon namina teh masihan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Mohon. Eta unikna teh nya. Mohon. Pelayanan terbaik. Da bagi urang mah ngan saukur pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Minangka abdi negara memang tugasnya ngalayani masyarakat. Naon bentena sih calik jabatan di Garut, pindah ke daerah lain nu kelasna beda terus ngalih ke Jakarta. Aya perbedaan teh. Seueur. Di antawisna. Jantan upami ngalih ka hiji daerah tangtos suasana baru pangintennya. Suasana baru. Terus memahami mengenai menggali adat istiadat. Adat istiadat. Upami di Cianjur tebih di Sunda keneh. Masih sada dampar lah nya. Bahkan bahasa langkung di ditu nya langkung. Mohon, ya intinya masih satu daerah lah, satu daerah. wilayah Jawa Barat. Dan ngawitan pribados ngalih ka Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Eta kan bahasa Melayu. Itu mulainya aya tantangan. Mohon, bahasa Melayu teh kan bahasana sapertos bahasa Malaysia. Eta bahasana sapertos kitu percis lah bahasana teh keseharian. Kendala teh waktu sarita. Ya. Butuh sabaraha raktos penyesuaian. Sararesna kumargi tos seueur modal bertemu, berkomunikasi, terus sering tepang we di tempat nu sanes. Ya tergantung orang na pengintennya di hiji tempat memang aya penyesuaian tangtos. Baik tina makanan, adat istiadat, situasi kondisi, cuaca. Rasakan kan ari Tanjung Pinang mah di pinggir laut eta Panas ya. Mohon panas pisan. Keur mati dia hawa dodol hitam manis. Di ditu bagaimana? Panas. Aduh. Ya menyesuaikan lah Kang Janurnya. Jantan pribados didinya mung genep sasi. Genep sasi. Mohon. Tos tadinya pribados ngalih ka Tanjung Karang di Tanjung Karang. Lampung. Pribados tadinya ada masjid deui nu ageng, agreng.
Kang sakedap ya menarik akang bangun masjid motivasinya naon eta teh Lillahi ta'ala we teh aya Kang Janur. Intina mah kan sadayana oge urang teh kan hanya pengembara. pengembara Dalam pengertian pengembara abdi ngumara ti Garut ka Cianjur. Mengembara oge sami di dunia ge ngumara urang teh kan Kang Janur. Wa salamina. Kang buah hikmah teh ngabangun masjid dibere deui imah Amin. Amin. tapi jigana memang aya irisan oge nya Kang kayak gitu aya teh pengalaman nu menarik Mohon, dan itu menjadikan pengalaman spiritual mohon, sehingga patut diyakini gitu mohon. bahwa melakukan sesuatu itu jangankan kebaikan ya jangankan nanti saat ini juga dibayar tunai Laras. Pribados kalarasan kan awal di Cinunuk, di Wanaraja ini Cinunuk Hilir. Kalarasan kan Pribados dugi ka ayeuna tos sabaraha tahun di 2014 masih ketua DKM di di Cinunuk. ya Allah ya Robi eta teh eureun-eureun Ke Pribados kantos di yakin ka Kacakeun. sasepuh mohon da Pribados tebi terus da di Lemur tipe nu jadi Garut cenah wios lah kitu kanggo figur penginten dugi ka ayeuna Pribados aya gaduh yayasan, gaduh tahfiz Quran di Cinunuk. di Cinunuk Dugi ka ayeuna. Insyaallah. berarti ieu nu disebut ahli masjid teh Insyaallah mudah-mudahan. lamun di polisi mah dalmas pengendali masjid Oh, gitu laras. Dan Kang suka duka upami selama perjalanan kira-kira manusiawi lah ya mohon. pasang surut Jelas. itu mah normal atanapi saya mah pasang terus sarilana teh surut-surut Ayalah tangtos. ayahnya Aya tangtos. Tapi kan setiap permasalahan kumaha urang menyelesaikanana. siap Sok kadang urang teh kieu Kang Janurnya gaduh masalah ku margi cara penangananana lepat jadi tambah masalah. tambah masalah Seharusnya saur pegadian teh menyelesaikan masalah tanpa masalah Kang di nu basa Sunda aya babasan nu sok disebat nete taraje nincak hambalan Ya, laras. ngarasa teh ieu proses akang kitu Ya mohon lah, da sadayana oge teh aya nu instan nu langsung jantan gitu. Justru anu ku proses anu ti handap, anu lalaunan da siga nyicikeun cai kana botol Kang. terus Upami disalgus mah tamplok gitu. Jadi mudah kadah lalaunan da gitu. Insyaallah. berarti Kang eta filosofi teh jigana pasnya Pas. jadi hirup seger tengah pas gitu tuh eta teh Mohon jantan kedah lalaunan aya proses ulah ujug-ujug naik teh kan tadi kan nete naon taraje nincak Nincak hambalan hambalan seperti gitulah. Jantan lalaunan di TK, SD, SMP. Aya gitu. Mung aya jampe orang Sunda mah. naon tata Kedah ngalobakeun sanajan daripada atuda. ngalobakeun sanajan daripada itu dan catet karak manggih maksudnya tiasa diurai Sanajan hujan tetep inget ke masjid. Sanajan Sanajan panas. panas hujan Tetep inget maksakeun ka masjid. Ulah kieu atuda hujan hore. Moal ka masjid. Nah, gitu. tak eta jigana anu bikin mental anu nyieun mental orang Sunda kadang ciut Tah laras gitu. da loba atuda tibatan sanajan jadi ti ayeuna ka hareup mah lobakeun sanajan menah yang jiga Kang Ius kitu ge karirna alus Kang treatment kanggo warga Garut Mohon. tumali sareng prosesi akang naon nu janten pesan kanggo warga Inti nama kedah yakin lah mhm setiap jalmi teh gaduh kelebihan ku Allah dipasihkeun. terus Mung kadang-kadang urang teu sadar, teu sadar janten teu sadar teu syukur. teu syukur Padahal upami urang sadar, urang gaduh kemampuan, gaduh keistimewaan, urang teh dipasihan naon teh awak raga anu sakitu komplitna. Tina mata, hidung, lambai, cepil dugi ka sagala rupina aya. Tapi sigana teh teu boga we kitu. Margi naon margi di anu di ukuran teh ukuran materi mun teu boga duit ripuh gitu. Kang hiji anu kakantun biasana karir itu setali 3 uang sareng basic pendidikan Mohon akang keluaran di mana baheula TK-na di mana SMP-na di mana SMA di mana kuliahna di mana teh kapungkur asal pan di Kampung Cinuk Hilir di Wanaraja. terus Ya
Netena teh panginten ti SD Cinunuk, terus ke SMP Wanaraja, Terus SMA pribadosnya di Semam, SMA Muhammadiyah Garut. SMA Muhammadiyah Garut. Mohon. Kang udah ketelah SMA Muhammadiyah Garut mah aralus. Jaman Pak Harun. John Faru. Namun kepala sekolah tahun 87 keluar panginten. Ah. Tah pribados terus ke Universitas Pasundan. Di Pasundan. Mohon. Hukumnya di Pasundan. Hukumna di Pasundan. S1 di Pasundan, terus S2 nan oge sami di Pasundan. S3 sami janten Iya mah asli. puta pituin produk Sunda nya. Numawi kamari alhamdulillah pribados diangkat ku ketua paguyuban. Pak Profesor Haji Didi Turmudi. Waduh, Kang Didi. Da urang Sunda, urang teh kedah mauli naon teh sauna teh kedah luhung elmuna jembar budayana pengkuh agamana. Luhur elmuna, jembar budayana, pengkuh agamana. filosofis pisan. Pengkuh Luhung elmuna. Jadi dina hartos ya luhur pendidikanana. Pendidikanana. Tapi tetap naon teh teu sombong gitu. sombong. Masagi lah nya. Mohon kedah sapertos kitu. Teras pengkuh budayana. Jembar Budayana. Jembar budaya teh ninggalkeun budaya Sunda, adat Oh. kebiasaan gitu tah. Ku kan sawargi sadaya cobi abi ngupingkeun logat Sundana ngeunah, bahasana lemes. Nah, ari didinya atuh kancing coplok wae, teu era kitu wae. Teras Itu. nu kahiji Jembar, Anu kahiji tadi luhung elmuna, Jembar budayana, Jembarna pengkuh agamana. tah ieu palebah pengkuh Tah, agamana eta loba nu loba teh. ngised biasana mah. Da urang teh diusik malikeun teh ku Allah Ku gitu. Allah. Kang Janurnya sadayana urang teh bakal widi ka Allah Bakal gitu. duh ide ka Allah. Nya intina mah da urang teh penginten prinsip pribados ngadamal kasayan sanon saur bahasa Indonesia sekecil apapun gitu nya ngadamal kasayan Sok ka sana sagede kasasama. biji sasawi. Nah, cenah ya. gitu pengen Ngarang tan. kahadean mah pasti bakal Kan cenah urang Sunda mah kahidi nanti nyantri nyunda nyakola eta filosofi Pasundan nya. nuhun. Kang sakedik ieu mah bakal sae geura. Leutik ringkang gede bugang. Tah, ieu jigana kaalaman ku Akang. Kumaha teh Eta hartos teh? ngamakna teh di kieu aya aya leutik ringkang gede bugang teh jalema mah lamun keur hirup ringkangna kaukur. Nuhun. Tapi lamun geus jadi nanaon akomos jadi bugang diumumkeun di toa masjid. Jadi Kang Isuna leutik ringkang gede bugang. Sabab naon da encan jadi nanaon ge geus gede. Komo ane geus jadi nanaon beuki gede gitu. Biasa wae lah. Lamun geus ngabale bangke beuki gede pisan. Nya diumumkeun di toa masjid. Kang kira-kira upami ngamaknaan eta kumaha urang kedah bersikap? Saur pribados oge kantos pribados kan sok dina Facebooknya ada mah uploadan tulisan da hirup mah mung ukur kain jeung kertas. Kain jeung kertas. Eta pribados. Naon kain urang hirup dilahirkeun dibungkus ku kain. Sadidenten urang teh Nganggo kain. Rek maot Di kain. dibungkus ku kain. Kain jeung kertas. Eta Tah kanca mitra sadaya kacida pisan munalna guaran episode anu ayeuna sareng Kang Yusriana salah sawios pupuhu pepayung agung nu kiwari aya di ruang lingkup pendekar hukum parantos ngantor di Mahkamah Agung. Sakali deui lir kagunturan madu kaurungan penyan putih bisa pendak dejeung dulu dina posisi anu ayeuna. Lamun baheula panitra ayeuna ge panitra keneh nya. sekretaris panitia Mahkamah Agung. Sekretaris panitra Mahkamah Agung. Jadi Mohon. pangluhurna kasta lembaga hukum di bidang eta Mahkamah Agung. kaalaman. Hiji deui ye Putra Garut nutos ngalanglang bunga ayeuna mah ti Garut teh nu jadi menteri aya coba nu jadi pejabat di MA aya. Ngan eta sok aya keneh anu kasebutkeun kitu nya. Mohon. Mudah-mudahan ti ayeuna mah urang neuk teuk leuker melah jantung. Urang pungkas nu goreng-gorengna, Mohon. urang dorong nu sae-saena. Kang wilujeng lanjeur, Amin. panjang yuswa, sehat, Amin. wilujeng ngabdi ka negeri, ngabela ka negara, tong poho ka sasama percanten. Insyaallah. Akang ngabangun masjid nage di Mama. Amin. Mudah-mudahan we masjid di Masim Kuring dibangun-bangunkeun. Insyaallah. Amin. Sakitu nu ngabiatur apunten nu kasuhun pangampuran nu kateda beli aya basa kirang renah kirang tata kirang titik kirang diduga priyoga maklum jalmi teu leupeut telebat tina kalalpatan atur salam wilujeng salam Hatur nuhun. wargi. Nuhun, hatur nuhun. Kasadayana nuhun pisan. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.